Bang Bolang, Pak RT, pedagang. keur bedarang layangan. Mau dagang. Kalau nanya. Ah. Tad, ku anteng pisan eta ningali video teh. Oh, nempo video nu viral teh ya. Oh, nya sok atuh lanjut teh nya. Bang Bolang. Mana nu? Oh, iya teh dari Bata. Ini iya. Yang Ustad. Oh, Ustad. Asip. Tad, nyetat. Kamu mana teh? Si Payun. Oh, siap betul ya, Mangga. Nuhun ya. Siap, siap. Nuhun. Siap. RT balik Mang Bolang. Nah, tadi ubah banget anaknya jajan. Anda trek balik ke RT geus balik mah. Ayo nyiapkeun lah kopi ya. Nah, dia sabaraha Mang Bolang kopi urang? Hah? Dia sabaraha? 70.000. 70.000. Kopi 11 70.000. Ini RT. Tadi kini ke Ustad di RT. Cek saha? Tadi RT ngomong. RT mah jajanan loba banget mah ya. RT teh sok kebiasaan aing mah ka aing teh. Aduh, aing mah 70.000. 70.000. Duit di mana aing Mang Bolang? Intinya bolang mah urusan ini saja RT musim kebiasaan RT teh geus kitu mah. Itu sana lumayan. Teu aing atuh pusing we teu boga duit. Aing kebiasaan aing. Berapa dibayar ku gope aing Aing. Bang Bolang. PT. Hayang ngopi euy. Ayo doi kopi mah. Aing kopi sagelas bara duit. Segelas. Goceng. Goceng. Ai kopina doang Kopi doang 3.000. 3.000. Ai cairna Gratis atuh bante, aku cai itu meuli. oh cairna we atuh. Tah tambahkeun we ieu. Mau kopi nanya? Iya kopina mah wah. Ya we tuang. Kebiasaan teh mah. Tadi teh di tengah hutan. Minta cairna. Sok mekel kopi teh ampun. Ampun dah hirup. Bener kan? Berbat teuing gratis ieu ieu. Beli. Hei ya, tunggu ditak-takan ieu gratis ieu tuh. Bang Bolang. Teh. Ya pamajikan mesen naon meureun ya tadi ti ka dieu. Naon teh ieu? Apa? Itu salah ieu, pan ieu mah dagangan jajanan barudak. Emang naon? Catatanna Minyak wangi, oh, terus ieu embody. Pan ieu mah jajanan budak. Salah meunang. naon deui dihandap juga paling handap naon? Naon ieu mah? Skincare. Jatuh tadi menu dagangan bulanan ieu mah meureun. Salah. Salah nih meureun nya. Skincare. Cigana mah salah merek kota sugan. Meureun. Ampun atunya Mang Bolangnya. Itu kunaon bawa? Kesahan. Deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mang Bolang, Pak RT aing para rusing euy. Kenapa Ustaz? Para rusing we tadi katipu teh.
Ketipu. Oh, Ketipu kumaha? eta aya nu nelpon ka urang ngajar pamajikan cenah ditilang di jalan. Eta kan minta tebusan manehna teh ka urang. Eta urang dah heuh dasar ku panik, yang jadi bere ku urang eta minta 1 juta tadi transfer. Notis meureun Eta notis telepon. notis telepon teh. kasus gitu. Terus Oh. jadinya kumaha? Ai uing pas balik ka imah teh pamajikan teh aya di imah keur ngagogol radio TV. Pusing eta. Ganti nomor. Nya eta urang tadi tuluy ka konter ganti nomor. Da saking ku pusing urang eta. Naon teh ka penipu teh. Nomorna anyar berarti ayeuna teh. Anyar ayeuna mah entakan ke kurang di ieu deui. Minta nomorna. Oh, anyar. Pusing aing ieu lah. Tong telepon geura ku aing eta na tukang tipuna. Halo. Sia tukang tipu nu kamari we nu nipu ka Wing. Oh, ya Wing ya. Ayeuna mah aing geus moal katipu ku maneh nya, ayeuna mah aing geus ganti nomor. Oh. Geus we ayeuna mah aman Wing. Geus mulai urusan yang maneh. Hah? Hah? Eta nu penipuna jadi nomor nyaho nomor Ustad nu anyar atuh di telepon mah. Heuh nya. Mati ngeunang.